Sabada ngangekain ihram tuluy urang teh nganiatan ibadah haji ya. Niatna teh labbaikallahumma hajjan wa ahramtu bihi lamun ku bahasa Arab. Mun ku bahasa Sunda mah niat abdi midamel ibadah haji wa ahramtu bihi sareng ihramna. Bisi hese keneh dina hate we asal boga tujuan rek ibadah haji eta ge janten niatnya. Eka mana ibadah haji, tah berarti tujuan eta teh niat. Biasana sok dipandu ya. Niat ihram. Niat ihram nage henteu bisa sagawayah di mana bae. Tapi niat ihram teh di miqat. Seueur istilah-istilah hilap teh nyenak sepidolnya kan enjing lah sugan aya keneh umurna. Niat ihram teh di miqat. Naon ari miqat teh? Ari miqat teh aya dua. Hiji aya miqat zamani, dua aya miqat makani. Kieu heula atunya. Pang-pang nama bisi henteu katangkap. Bisi ngahulang les we nya. Ari miqat teh aya dua heula. Ceuk tadi niat ihram teh di miqat nya. Miqat teh batasan atuh ceuk urang mah. Ngan dasar di Arab we bahasana ge bahasa naon? Bahasa Arab. Niat ihram teh kudu di miqat. Miqat teh batasan ceuk urang mah. Ngan miqat kabagi dua, hiji aya miqat zamani, dua aya miqat makani. Miqat zamani zaman ari zaman teh waktu nya, ari makani teh tempat lain dahar. Jadi batasan teh aya batasan waktu, aya batasan tempat. Waktu na nganiatan ihram teh ti mimiti bulan Syawal dugi ka kaping 10 bulan Dzulhijjah atau haji. Tergantung pemberangkatanana ti dieu. Kan aya nu sok berangkatna teh bulan Syawal, aya bulan Hapit, aya oge nu bulan haji anu terehnya. Tergantung nyanak hajina haji naon mun di urang mah. Aya haji ifrad, aya haji kiron, aya haji tamattu ya. Ifrad terkenalna berat ya. Berat teh dalila ngangge kain ihramna. Kiron sedeng ya. Aya deui tamattu, ari tamattu teh ngeuneunahan. Pangna ngeuneunahan teh sabab praktek ibadah haji nama engke tanggal 8 atawa 10 bulan haji. Sanajan ti dieu berangkatna bulan Syawal, berarti Syawal, Hapit, awal haji saeutik. Ta eta teh keur nu ngebluk mah di dituna teh pake jalan-jalan, pake wisata, balanja, numpak onta jeung nu sejena. Sabab setarna mah engke bulan haji tanggal 8. Lamun hajina tamattu nya. Ari tamattu teh ngeuneunahan nya hartina teh. Engke haji tamattu mah aya kewajiban mayar dam. Mayar domba nya. Biasana anu rek hajina haji tamattu mah geus disiapkeun ku pembimbing teh dipupul duit jang mayar dombana. Jang mayar dombana disiapkeun supaya ibadahna ringan gitu nya. Ibadahna ringan. Gede mana ganjaranana? Jelas gede nu mana anu berat nya. Anu berat ti dieu bulan Syawal langsung niat ihram make kain ihram mah make kain atuh 2 bulan rek teu haredang kumaha urang nya harudang. Sanajan kabayang tiris eta mun keur sare kumaha borosot meureun lamun motah. Tah, jadi ihram teh waktuna teh ti bulan Syawal dugi ka kaping 10 haji ya, bulan haji Dzulhijjah. Nu kadua aya miqat makani, tempat tanu bade diangge di dieu bahwa nganiatan ihram teh ti miqat. Miqatna miqat makani,
tempat nganiatan ihram teh aya 5, tergantung urang ti beulah mana jebulna. Engke dipayun dina masalah mikotnya pembahasanana. Mikot teh aya Zulhulaifah namina teh, aya Yulamlam, aya Zatu Irkin, aya Qornul Manazil. Naon hiji deui anu can kasebut lamun di Sunda mah di dieu batasanana teh aya Cikamuning, aya Ciguha, aya Cibayongbong, tah jiga kitu nya. Ngan kulantaran di ditu mah negara Arab jadi ngangaranan oge ku Arab. Bir Ali teh Zulhulaifah, Bir Ali teh Bi'run Ali, pedah di dinya aya sumur. Baheula Bir Ali ku urang Arab mah nyebut nage lain Bir Ali, berle eta lamun sok ningali dina video nya jiga nama aslina ge kitu eta. Urang datang ti mana ieu? Ti arah Indonesia, ulah ti arah Cineam ya. Padahal geus jadi negara ka ditu mah. Datang ti arah Indonesia maka diperkirakeun anu pangheulana kaliwatan sabada bandara King Abdul Aziz teh nyaeta Yulamlam. Urang gitu hafal Yulamlam teh beulah mana? Tangke wang gambarnya di mana posisina Bir Ali, di mana posisina Yulamlam sehingga bakal kaharti urang di Indonesia teh. Contoh di dia teh Ka'bah nya Mekah. Tadi dia teh Yulamlam, Zulhulaifah, Zatu Irkin. Contohna urang datang ti dieu ti Indonesia mendarat atuh pangdegeutna teh bakal ka Yulamlam, moal mungkin nguir heula ka dieu. Jahat ongkos masalah namanya. Gitu sapertokeun kitu eta sapertoskeun kitu. Jadi urang datang ka mana ka Mekah tuluy asup ka Yulamlam di dinya nganiatan ihram ya. Nganiatan haji, nganiatan ihram. Biasana Yulamlam teh lain berarti kieu nya. Kumpul sok niat henteu kitu. Da kulantaran Yulamlam teh posisina urang teh keur dina mobil, keur dina bus nya. Bus lagi aya nu sok satingkat, aya nu ngangge 2 tingkat bari gancang keur maju. Keur maju. Tuluy we cek pembimbing teh. Sekarang kita sudah ada di area Yulamlam. Silahkan niat. Biasanya sok dibimbingnya nawaitu atawa labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi. Tah biasana sok dibimbingnya atawa labbaik Allahumma umrotan lamun umroh wa ahramtu biha. Atawa nawaitu umrotan wa ahramtu biha lamun umroh. Lamun haji mah nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Eta bahasa Arabna. Da intina mah sanes lapad eta na tapi pamaksudan dina hate. Biasana keur dina mobil tah. Titah nganiatan teh ya. Mantak lamun anu sare eta bakal kaliwat niatna kudu balik deui ka dinya. Kanin jauhnya. Biasana mah sok dihudangkeun lamun aya nu sare teh. Lebar masalah nama.